Ya, Sahid Saifullah bin Khotid nya. Ya aja ya non. Kan kamari Sahid teh mantuan beberes teh ya. Ya haji ge kebagian panitia. Lumayan we jang rokok haji ge. Nah, itu dipasihan teh 50.000 nya. Tah ieu kanggo Sahid nya tah 25 haji 25. Ya, tuh jadi impas haji 25, Sahid 25. Tosnya berarti beres. Kela. Adil ti mana ya aja hari haji opat hari abi 2. Teu adil atau hari haji. Astagfirullah, jeung teu adil. Ieu 10.000 tah ieu 15, 25 eta 25. Nya teu adil atuh pokona mah beang sarua jeung haji, pokona mah meh bagi rata. Astagfirullah. Heuh, ieu geus dibagi rata eta 25, ieu 25. Ah pokona mah memang sarua manya haji 10 kali tapi itu jujur ke abi. Astagfirullahaladzim, kumaha ieu lain sok adikeun atuh ah. Hayang rata apaan? Heeh. Tah, ieu keur haji nya. Nya. Tah, ieu keur Sahid. Heeh. Nya. Tah ieu haji. Heeh. Tah ieu Sahid. Heeh. Ieu haji, ieu Sahid. Beres pan? Ah, ieu tah ieu beres hari haji. Nya, beres sok. Tos ya. Nya tos Kok ngaganggu-gugat deui nya. nya aya tah nutunuun aja kadi heula. Sok. Aduh, nah kumaha ieu budak. Atuh aing jadi untung 35.000. Manehanana 15.000. Dia tinggal sidik 25. Nah kumaha pamikiranna eta budak Gusti. Aduh, bayalah da kahayang manehanana lain urang.